Makanya orang di SMS ku Gusti Allah dengan peringatan-peringatan tah ciciri maut mah cicirina di antara nabuk nanggeus para ruti. Maka singkah ade nubukna putih geus di SMS ku Gusti Allah cek bahasa orang paneta huis cek baca Jawa mah huis geus ulah main gapleh bae geus ulah main slot bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha al-hadith. Wa qala al-ulama su'aluna summa adhabul qabri na'imuhu wajibka ba'thil hasri. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para kiai, para asatidz, habaibil kiram, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus nuku kaula sangat dipihormat guru urang sadaya selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Zulam kersana anu mulia Kang Ustadz Soleh beserta keluarga besarna. Mugi-mugi anjeunna sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna, sing dipanjangkeun yuswana, diseueurkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun putra-putrina. Aparatur pemerintah, wabil khusus Kakanda Bapak RW Wahyudin yang telah menyampaikan sambutan yang begitu luar biasa lantaran manehanana tadi tos di luar. Doakeun mudah-mudahan RW sing panjang umur, mudah-mudahan RW sing loba duit, sing ditambah rizkina, tambah pemajikan ulah polototan aing betehna. Anda jelas mudah-mudahan anjeunna sing bisa mengemban amanat jadi RW, mudah-mudahan manehanana sing dijadikan RW anu soleh, sebab Mang RW deket ka Mang Soleh, insya Allah soleh kabehan.
Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami ku kaula dipihormat, tipayun urang sami-sami panjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Rabbil Izzati anu parantos masihan rupa-rupa nikmat ka urang sadaya, mobil khusus nikmat anu kacida ageungna nyaeta nikmat iman sinareng nikmat Islam, diiringi kalayan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dinaungi ieu urang sadaya bisa kumpul riung mungkulung paamprok jonghok di ieu tempat di kediaman Al Ustadz Soleh beserta keluarga dalam rangka kahiji mieling kana 100 harina almarhum Bapak Oim bin Ningrum. Oge sekaligus anjeunna ngayakeun resepsi walimatul arus putri daripada almarhum Yane Ananda Sri Mulyana, anu insyaallah dina isukan bade diayakeun acara akdo nikahna. Urang doakeun mudah-mudahan sing aya dina kalancaran, mudah-mudahan hajat anjeunna, mudah-mudahan sing dipaparinan kabarokahan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Iya galau teramat di kula ngomongnya. Emang ngagawean gitu. Sakuru sailmu lah ada ganggu. Iya nu mantak make kacamata ya, sebab ieu lamun teu make kacamata ya nuleun ini suram. Ana nu ngarep dia ngarep yo parawan udah leulis. Ini mau tuh di pojok dia. Ada ya Allah. Launan dunya ibari nungguan guru anu ti Kendal. Ngobrol di ibunya. Bu, ikhlas, ridho, kurang ngajinya. Sebab biasa di dia malam Senin sok ngaji. Rek nanya imun malam Senin ini jam mana sok kieu teh ya babana? Hah? Ente. Oh. Sok kieu kos kieu. Wih, luar biasa. Insyaallah. Biasa belanya ngaji mah biasa be gitu. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, sahabat, rauh para pengikutna. Mudah-mudahan orang termasuk di jerona, mudah-mudahan orang istiqomah dalam rangka mengikuti ajaranana sehingga kelak nanti urang sadayana diasupkeun ka surgana Allah aya di bawah naungan bendera Kangjeng Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Iya guru orang di Kendal impona cenah datang tadi jam 11. Jadi ulang ngomong 2 jam setengah. Ajan. Hah? Apa orang balik pak yuk? Hah? Jam berapa cenah tadi? Saya impor. Ajan aku udah jadi ganjal ya. Ajan lah nyanyi dulur ya. Doakan ya Mang Iwan ya. Bu jangan kan Mang Iwan ya. Mang Iwan, tuan rumah Mang Iwan ya. Dah ganti kolot manehanananya. Mudah-mudahan Mang Iwan sing diberkahkeun hirupna, sing geura menang jodoh, anu solehah, anu nurut ka salaki. Gampang yang boga pamajikan nurut mah nya. Gampang. Siaran we pamajikan nu pecak matana. Insya Allah nurut dibawa ke mana ki, dibawa ke empang yang ngejubar nurut banyak pecak ya. Allah ya live yuk
ulah mang lah ulah di laptop asup karena YouTube aing bisa saingan yang gubron doang ya lah ya mokoli gitu ya Allah santai santainya mengenang 10 hari 100 hari na almarhum Bapak Oim berarti Mang Oim ayeuna geus 100 poe aya di alam barzakh aya di alam kubur geus balik Mang Oim maka ditu ka mana kaditu kalebak balik Mang Oim moal balik deui ka dieu lamun aya Mang Oim balik deui ka dieu azana urang sawan bobongkong Mang Oim datang nah Mang Oim ayeuna geus 100 hari aya di alam barzakh alam penantian menunggu datangnya kiamat nu mana alam barzakh teh urang pasti bakal ngalaman urang ge sarua bakal balik kaditu sarua balik nuturkeun Mang Oim daek teu daek mau tidak mau urang bakal milu bakal nuturkeun jeung Mang Oim innalillahi wa inna ilaihi rajiun yakin tah henteu pasti sebab dina akidah samiyah anu wajib ku urang diyakini wajib ku urang ditekadkeun sebagai jalma Islam anu mukallaf balik berakal yakin urang nekadkeun setelah kematian itu bakal aya yang namanya alam barzakh singkah ade kalau ada keraguan-raguan rasa kebimbangan kamang-mangan dina hate buang jauh-jauh cek urang teh lah bohong meureun di jero kubur mah meureun moal aya pertanyaan mungkar nakir dia teh cenah nu geus maot cenah teh balik dibetahkeun meureun singkah hade i wajib syar'i urang nekad geunana setelah maut eta bakal aya nu ngaran alam kubur urang teh bakal dihudangkeun deui bakal ditanya ku dua malaikat mungkar nakir ditanya urang teh mah ditanya hei wajib tekadkeun yakinkeun mun urang teu ngayakinkeun mun urang teu nekadkeun sanksi daripada urang teu nekadkeun awas geus keluar tina jalur-jalur keimanan murtad hukumna sebab termasuk salah satu akidah samiyah. Halo kahartin teh ya sepeda amat lah kahartin teu kaji nu penting nu kelabanugan Kang Yaki balik diberkatan ku Mang Iwan jangpul mesti bere ku Mang Iwan Mang Iwan pan akidah teh kabagi tilu aya akidah uluhiyah aya akidah nabawiyah aya akidah samiyah dengekeun oh berubah kan dak letik sunatan siapa ini akidah teh terbagi tiga satu akidah uluhiyah dua akidah nabawiyah tilu akidah samiyah akidah uluhiyah adalah akidah yang membahas tentang ketuhanan anu ngabahas terkait Allah dirinya dibahas sifat nu wajib di Allah sifat nu mustahil di Allah sifat nu menang di Allah
Sifat nu wajib di Allah ayat 20, sifat nu wajib nu mustahil ayat 20. Nu wenangna sabaraha? Ih, cara ricing bae. Balik deui. Sifat nu wajib di Allah ya sabaraha? 20. Nu mustahilna 20. Nu wenangna hiji. Eta ngaranna akidah uluhiyah. Wajib urang nyahona. Dimulai wujud kidam baqa mukhalafatul qiyamuhu binafsi wa daniyat kudrat ilmu hayat basar kalam aliman hayang kompak ibu-ibu mau ramai. Ini bapak-bapak mau lugu dengan harusnya ngaji mau kos ibu-ibu mana yang ibu-ibu mah aktif bener tuh bu. Ibu-ibu malah mengajar ayah jauh dina piring langsung diasupkan karena palas. Ibu-ibu ayah kacang ayah ranginang ayah bacang langsung lesang dina piring hiji jajang. Pagawean ibu tadi mana kajennya. Ay lalaki mah beda lamun ngaji khusyuk manehna mah tunggu be aya jauh ge diantepkeun bae tilok nasupkeun jauh nya sebab jauh geus mau di imah. Aya jauh di imah mah cangkangan. Hebat ibu mah kompak di mana-mana ge nya. Masyaallah alhamdulillah. Ta eta sifat nu wajib di Allah ayat 20 dimulai wujud dan seterusnya. Nu mustahilna ayat 20. Coba orang bareng-bareng bisa teu? Adam hudus fana salah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzun wa karoha. Macet aduh iya mah boleh terusin aja lah gimana macet. Ada ya Allah makanya ngajinya makanya orang dititah ngaji kita ngagugurkeun kewajiban nu urang can nyaho supaya jadi nyaho, nu urang teu apal jadi apal, yang kita tidak tahu mana yang baik mana yang jelek, mana yang haram mana yang halal, eta moal kapanggih lamun urangna tilok ngaji. Eta buktina sifat tu mustahil di Allah gitu nyaho. Sabaraha mustahil di Allah? Coba bareng deui. Adam hudus. Ayo lelaki bantuan atuh. Aduh sarua cenah pohoan kami ge. Macet. Ada. Nu wajib 20, nu mustahil 20, nu wenangna hiji naon fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu wenang di Allah na mal mungkin atawa tengah damel sarua bae bisa eta mata masyaallah ibu-ibu solehah kabeh lagi baik. Halo dangnya, ngajian lah. Mudah-mudahan keringat yang keluar pada malam ini menjadi saksi kelak di hari kiamat. Ulang kabeh dimasukkan ke surga.
amin ya rabbal. Nu wajib 20, nu mustahil 20, nu wenangna hiji eta nu kitu dingaranan akidah hulu. Iya, aya akidah nabawiyah, akidah yang membahas tentang kepada para rasul dan para nabi anu terkaitna sifat nu wajib di rasul, sifat nu mustahil di rasul, sifat nu wenang di rasul. Nu wajib di rasul aya 4, nu mustahilna aya 4, nu wenangna hiji. Urang babarengan ayo beh jadi saksi ya malam ieu ngaji urang. Ha, kumaha sidik tabligh kita wajib napa nu mustahilna kizib khianat kitman bilada. Coba barang macet di mana macet mangpat tim pacaringan nih. Ya Allah, nu wajibna 4, nu mustahilna 4, nu wenangna hiji naon arad basariyah. Arad basariyah teh Kangjeng Rasul teh seperti urang-urang tua urang dahar. Kangjeng Rasul dahar tua, urang nginum Kangjeng Rasul leueut, urang nikah Kangjeng Rasul ge eta arad basariyah. Geus nu wajib di Allah 20, nu mustahil di Allah 20, nu wenangna hiji jumlah jamleh aya sabaraha? Hah? 40 hiji. Nu wajib di Rasul 4, nu mustahil di Rasul 4, nu wenangna hiji sabaraha? 9. 40 hiji ditambah 9 jadi jumlah jamleh kantun ngajembleh 50 akod. Nah eta nu 50 akod teh wajib bu urang teh kudu nyaho, makana kudu ngaji. Nah, uluhiyah nubuwiyah aya akidah sam'iyat. Mana akidah sam'iyat? Akidah sam'iyat mah adalah berita beja ti Kangjeng Rasul melalui hadis, beja ti Gusti Allah melalui firman dina Al-Qur'an. Wajib urang yakinkeun, wajib urang nekatkeun ayana, wajib urang ngayakinkeun dina hate ayana seperti cek Gusti Allah ayana alam kubur, cek Kangjeng Rasul ayana alam kubur. Wajib urang nekatkeun bahwa urang ketika maut bakal diasopkeun ke lubang kubur, jeung di lubang kubur urang bakal ditanya ku dua malaikat nu ngaran malaikat mungkar. Wajib tah eta akidah sam'iyah lantaran beja ti Rasul, beja ti Gusti Allah. Mun urang teu nekatkeun eta dosa hukumna, bahkan keluar tina jalur keimanan, bisa dikatakan kufur. Naudzubillahi min wa wajibun su'aluna pohon pula yang dititanding yang nadak ya. Su'aluna summa azabul qabri naimuhu wajib kabasil hasri. Wajib urang nekatkeun ibu bapak hadirin rahimakumullah, ketika urang asup ka lubang kubur urang bakal ditanya ku dua malaikat mungkar nakir. Saha nu ditanyana? Sakabeh manusia baik anu iman atau anu kafir atau anu munafik kabeh bakal ditanya ku malaikat mungkar nakir. Cuma ikhtilaf anu ngaikhtilafkeun ai kafir mah henteu cenah ge teu ditanya. Kafir mah langsung bae nya nama diseret diperaskeun disiksa di jero kuburna. Mun kafir ai jelema iman jelema munafik bakal ditanya ku malaikat mungkar nakir. Ya orang diudangkeun nih baru begitu nguburkeun balik urang diudangkeun
Hul bedatang dua malaikat mungkar nakir. Anu eta malaikat mungkar nakir teh dicaritakeun dina kitab lumadak disebut mungkar disebut nakir lantaran rupana pikasieun serem bagi jelema-jelema nu iman ka Allah. Eta malaikat mungkar nakir matana bolotot awakna hidung. Hidung di daya. Jangan tersinggung yang hidung. Ai ka Haji Parman mah hidungnya hidung kereta api. Hidung-hidung banyak yang menanti. Masya Allah. Pret. Yang nyaritakeun alam kubur seserian. Kudu mah sedih. Kudu mah sedih. Ieu dina kitab Johar Tauhid. Sok diaji tah. Dikula diaji. Dikebang di guru kula diaji. Eta mungkar nakir rupana pikasieun dan mengomong suarana kos wadeng. Mengomong suarana kos wadeng. Bari eta mungkar nakir teh mawa palu eta gedena palu teh nu dibawa ku mungkar nakir lamun dipek-pekeun kana gunung nu aya di alam dunia. Gunung-gunung bakal hancur lebur jadi abu. Leutik ngan lamun dibawa ku jelema sa alam dunia, digotong ku jelema sa alam dunia, dimulai umat Nabi Adam sampai umat terakhir ngagotong palu bodem lu dibawa ku malaikat mungkar nakir mual kabawa digotong ku sajelema sa alam dunia. Sagede kumaha eta palunanya? Deuk dipantekeun ka Haji Parman leutik. Mai ceret. Ka jelema-jelema kafir, urang mah insyaallah salamet. Lantan urang mah tukang hararaji. Alhamdulillah. Mantap salah satu keimanan yang harus ditanamkan kurang tanu karya ya bu ya bu oi haji ya haji memang ngaji urusan gelas salaki nya gimana ngaji sosok horor salaki bebeja ke salaki kula dek ngaji nganeta sinok can hudang besinek nyarap ke kakaknya eta biasana di Pandaringan aya eta lauk nang geus meuli tak abi kamari teu meunang ngahutang disimba ditu dan di kulkas ge lamun si Neng lapar pang masakeun nya. Eta cenah sakalian taka eta tah seuseun sapak can diseuseun ka. Laju eta kata tah kamar cenah can dipel, kumbahan can dikumbah. Laju segala naon eta pakaian cenah nu seuseus can dijemurkeun nya. Ka kula meureun ngaji. Dadah. Dikang blon kitu. Ayo gitu ayo. Alhamdulillah. Bala lager dikang urang nanya. Memeh ngaji nyiapkeun heula dahar salaki, nyiapkeun heula kopi salaki, nyiapkeun heula pakaian salaki beus rek digawe. Bahkan rek berangkat nage pamitan heula ka salaki. Dengan segala kerendahan hati Neng bade ngaosnya sing ikhlas sing ridho sebab ridho Allah itu tergantung ridho suami. Makanya saat ini Neng nyuhunkeun ridho supaya hirup Neng dipikaridho ku Gusti Allah nya bari cintongan tarak leumpang aja mantap ayo kita ya ya hah? Pengakuan korban ternyata sudah terbukti. Temang-mang deui ayeuna mah. Yakin berarti tilok ayeuna kos kitu. Aduh ya Allah. Coba tuh. Menang haji pakai. Mau kadang-kadang nongol. Nong, coba jangan kopi. Masih mah batur banget.
Atau jaga kabar geus nyaho kopi di dinya, kopi geulana di dinya, termos na dinya. Ari mah kopi jeung urang ka aya di itu di Indomaret. Belum kan. Alah ya Allah, tapi insya Allah di dia mah ibu-ibu salihah. Alhamdulillah. Ya Allah, sebab jujur Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebenarnya nama ayah pagawean disebut pagawean mutabariat ya. Anu itu pekerjaan yang sebenarnya harus dilakukan oleh suami, tetapi dihandle kabeh ku awewe. Eta pelebah dinya orang geus kalah. Bener ih. Tenang mau dimenangkan ke kebayang. Diakui atau tidak, sebenarnya pagawean rumah eta dimulai nyesehan, kukumbah, ngejo, nyapu, ngepel, ngasuh anak, nyusuan anak, eta pagawean lalaki. Tapi luar biasa hebat eta kabeh dibikin digawean ku ibu-ibu dengan ikhlas hati, dengan ikhlas mana isuk geus nyestehan kukumba jeung sagala rupana luar biasa Bu, ganjaran luar biasa. Maka yakin ibu-ibu mah asup ka surga kabeh. Jujur Pak, urang kautan mang jasa ku ibu-ibu ku pamajikan urang. Maka jangan pernah sakiti wanita, jangan pernah hianati dia, karena wanita itu dilahirkan bukan untuk disakiti. Lebay, tetapi untuk dicintai, disayangi dan dilindungi. Betul. Makanya awas pagawean mutabariat yang tadinya kewajiban salaki sampai rela digawean kuawe. Makanya pamajikan ngelusok kalah. Iya mah dibenta duit jeung jajan jeung si dapur jeung kebutuhan dapur. Ngomongna orang kita mah jelap di kopi jeung mancing bloon. Aya kita ya. Aya nu mancing aya. Mana jalan mana? Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, hebat ibu-ibu mulutnya nyesehan ya. Sebab ganjaran nyesehan Bu ya, rek dibejakeun Bu ya. Bu, ganjaran nyesehan eta cek dina kitab buku dulu Jen. Cek Kangjeng Rasul kieu, ayyumam ra'atin ghasalat siyaba zawjiha, ayyumam ra'atin ghasalat siyaba zawjiha fastaghfarat kullu ma tala'at alaihi syamsu. Setiap awewe ibu-ibu nyesehan baju salaki dengan ikhlas, hate nah teu kerna marah, henteu bendu ribo nyesehan baju salaki ridho teu ikhlas teu ikhlas aya boga duit mah salaki. Setiap awewe nyesehan baju salaki, nyesehan celana salaki, nyesehan samping salaki, bari penuh dengan keikhlasan, maka sakur-sakur makhluk nu kasorot ku mata poe eta mangmentakeun hampura ka ibu-ibu nu nyesehan baju salakina. Alhamdulillah. Makana balik di dieu kieu nyesehan. Sesehan bukan nama ayah baju salaki nyangkol cakep sesehan sini cep salak kita ikos mah dan ikos memahabuki ya baju aing agar rantung di sesehan bos ya ganjaran gede cep mengalih ke penting. Bila perlu baju mau dipakai ku salaki bukaan buka buka baju buka siapa naonan dia ganjaran gede buka baju buka salaki calana buka calana. Hei siapa Usmaidan, Isulah bong ganjaran gede. Ya ayo tinggal kokolor kajen kokolor na buka. Ya Allah.
sehat baju salaki dihampura dosa. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang ada hal-hal, ada kelakuan yang kita tidak sadari ku ibu-ibu memangnya sehat eta ganjaran gereja sangan. Kadang-kadang ibu-ibu keur nyeusehan manggi duit di kantong salaki, eta duit kira-kira dibikin di tante ka salaki. Oh iya. Pengakuan korban sudah jelas terbukti, tinggal dibawa ke Kapolsek, ternyata pamalingan. Oh, nimo jangan bahasana. Alhamdulillah milik anak soleh. Dipoto punya anak cetek be diasupkan ke status WA. Dijimati mana baik. Ya Allah. Padahal eta ibu tidak secara tidak langsung geus maling duit salaki. Sanajan aya di kantong salaki, lamun dicopot teu bebeja ka salaki, eta sarua jeung maling. Hayang nyaon teh hadisna. Kula mau ngomong teu sembarangan. Berputarnya lidah tidak sembarangan, dengan harus ada dalil. Ayat dalilna dauhan Kangjeng Rasul dina kitab buku dulu jan. Idza akhadhatil mar'atu mala zawjiha bi ghairi idnihi fa ka'annama sarraqat sittina marrah. Bacakeun ulah. Yakeun. Moal marah moal. Bener. Nah, tetap tahunya. Apabila awewe pamajikan nyokot duit salaki di kantong salaki teu bebeja ka salaki teu izin ti salaki, maka eta dosana sarua jeung dosa maling 60 kali maling. Ya deh lama onang anu. Tarobat main tambur ka salaki. Ustad, eta cenah lamun teu dicokot buku salaki kula mah pelit. Iya, penyakitna ya. Salaki nu numpul itu ngajikeun hayang glowing diberi duit tilok. Heeh. Wajah eta kan harus dirawat Bu ya. Iya mau ngomong be ka urang ka pamajikan. Neng, si anu mah cantik, glowing mukanya. Mama kok gitu-gitu aja sih? Ayo mere duit tilok ke pamajikan. Masya Allah. Ayo kita ya. Ayo wah. Allah. Kalau pinannya. Ya Allah. Ya Rabbana. Geus pokona ba dulur urusan ibadah mah orang eleh jujur bae ku pamajikan. Ibadah segala hal manehan mah ibadah. Sebab yang orang yang berumah tangga itu ya sagalana jadi ibadah. Ya panganten anyar setelah diakadkeun nikah, setelah terucap ijab dan ijab dari pengantin dari wali, qabul dari pengantin laki-laki, yang tadinya haram cek agama jadi halal bahkan jadi ibadah. Makanya nyen ganjaran babari Bu musuh rumah tangga mah pacekel-cekeleungeun salaki jeung pamajikan bari jeung senang hate, penuh ketulusan, penuh dengan kasih dan sayang. Eta pacekel-cekeleungeun salaki jeung pamajikan, dosa urang timbuluk dihampura ku Gusti Allah. Sama kerja di panganten doang. Kali-kali kudu anti satu jeung salaki. Heuy. Jeung salaki romantis. Lah, usah geus kolot ara risin. Atuh isin dulu ibadah ieu. Pamajikan salaki nyium pamajikan, nyium pipina nyium tarangna eta 1000 dosa dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Eta sakali nyium. Sakali nyium Bu. Sakali. 1000 dosa dihampura, 1000 derajat diangkat ku Gusti Allah. Sakali nyium.
Oh mau lamun 2 kali nyium berarti 2000 dosa dihampura. 3 kali nyium Mang Madin kedeng balik ke imah pemajikan cuma kayaknya orang bawa sih Untuk ralakan. lain lagan atau kajian lu sekolah di mesra-mesraan emang diperintah ku agama wasyiruhun nabil ma'ruf dititaku Gusti Allah orang teh rumah tangga dengan ma'ruf. Nah ma'ruf teh penuh dengan kasih sayang salaki hargaan pamajikan ngahargaan menjadi salakina insya oh ditita imu sekolah kisin kali-kali salaki ini jeung akhir-akhir rendengan teh ya indahnya aduh hai cek nih teh masanya aduh hai hei ganjaran eta ganjaran. Jadi ganjaran eta tuh kudu sholat, tuh kudu puasa, bermesraan jeung salaki itu sudah luar biasa pahalana. Makanya awe mah mohon maaf. Ya, guys, tuh kudu sholat sunnah, tuh kudu puasa sunnah, tuh kudu rajab sunnah jeung sagala rupana geus cukup wajibna lakukeun Ramadan puasa, sholat yang 5 waktu tunaikan, atuh boga rezeki atuh haji lakukeun. Paling inti, paling penting taat kanu jadi salaki. Pak dede mainnya asal balik dikepungnya. Ada iya ai resikona jadi ganjal teh ya. Terus sih masih di mana Akang? Hah? Di Kawalang. Insyaallah dengan sabarnya menanti mudah-mudahan penantian ini menjadi saksi kelak di hari kiamat. Bahkan lagi pan orang nungguan kabogoh datang ke sana nyabunya jilek deh bekal bang sosong geten atau komo iman nungguan ulamanya nungguan kiai cenah gecek dina talim teh kan lamun orang resep ka ulama naikkan ya naikkan lamun orang cinta ka ulama resep ka ulama resep ka kiai engke anak turunan orang bakal aya nu jadi kiai mun orang resep ka kiai resep ka ulama anak orang bakal aya nu jadi ustad lah bohong jadi kami resep jasa kak kiai resep jasa cenah ka ulama ya anak kami buaran andal ulah leutik hate man arada kumata poho lapan aku lagi natalim teh mang geus poho be nya kiai ge poho poho bae bi sok ngolotot kitu jeung tenang bae sih dong karena kieu tembakan ieu mah satenana be ngomong itu dulu kita bulapan lah sajalma anu hayang katurunana jadi ulama maka eta indung bapana kudu resep ka ulama mun andaikan anakna teu jadi ulama pasti bakal incuna aya nu jadi ulama andai kata incuna teu jadi ulama aya engke buyutna lamun buyutna eueuh teu jadi ulama bakal aya kaditu canggah wareng udeg-udeg gantung siur babat galang bakal aya nu jadi ulama ulah detik hati makanya sing resep kakianya resepna ulah pula pilih resepna ulah pula pilih can bukan tidak termasuk mahabbah ka ulama tidak termasuk mahabbah ka kiai lamun resepna masih kene pula pilih aing mah resep ka kiai anu doang ka kiai eta mah hewa aing meuleun-euleuna
Ayo begitu aja. Pokoknya siapapun kiainya, siapapun ulamanya, siapapun narasumbernya, siapapun penceramahnya, lamun jelema geus resep mahabbah ka kiai, bakal resep teu peduli itu siapa. Urang pan kadang-kadang pola pilih kiai, pilih kasih, betul? Betul? Tidak akan termasuk orang yang dijanjikan oleh kitab taklim tadi lamun masih kene kitu. Geus pokona sahabat kiaina, pengembang agama, penerus perjuangan para wali, para ambia, sebab ulama yang punya ilmu, kiai, ustaz, itu adalah kadituna lamun dijujut adalah pewaris para nabi, maka cintai dia, cintai. Imo kok kuy hewak bae. Aya ustaz teu ngariung dak-dak tuh tuh curi berkat lewat. Masya Allah. Kemana yang ngomongnya? Hah? Terus ya terus. Terus kos menyungkun kita. Akan datang. Ayo dieureunang panai pori hiji deui. Ge bisa ngagantung ka kita. Imatan daning rasa deudeuh kanya duh pula ka dulur. Ka Mang Iwan, ka Mang Ustadz Solehnya. Jadi dengan segala keikhlasan hati insyaallah selamat dan datang akang memberi cangkel ge kula insyaallah sebab berkat geus disiapkeun ku Mang Iwan. Ayo. Bu. Ayo makana ngararaji nya. Ngararaji. Balik deh. Urang kana maaf, balik deh. Urang teh bakal paeh bu bakal pak paeh datang teu pulah pilih henteu neuleuh usia henteu neuleuh kolot teu neuleuh ngora ketika datang paeh mah teu pilih-pilih. Urang boleh poho kana paeh tapi paeh moal pohon ke urang. Kita boleh lari dari kematian, kematian tidak akan pernah lari dari kita. Justru orang iker di udag-udag yang namanya kematian. Ayeuna mun kurang kadelema ieu malaikat Israel keur nempokeun urang. Saha cenah ieu dipaehan heula ku aing. Makanya orang di SMS ku Gusti Allah dengan peringatan-peringatan tah ciciri maut mah cicirina di antara nabukna geus pararuti. Maka singkah ade nubukna putih geus di SMS ku Gusti Allah cek bahasa orang paneta huis cek baca Jawa mah huis geus ulah main gapleh bae geus ulah main slot bae geus ulah judi online bae. Geusan mang tang geus di SMS buuk geus pararutis kosokun eta ciciri mana ciciri maut buntu geus ararompong ciciri alamat ulah sari maksudna ompong tah geus waya sadar urang teh bakal balik ke Allah. Urang teh moal ngora bae, moal gagah bae, aya loyokna. Hayu. Urang bakal balik mah, bakal balik ka ditu. Ka alam barzah, alam anu asli urang akal kembali akar bahkan selamanya orang tinggal di situ. Dunia mah hanya sementara, dunia mah hanya persinggahan, hidup yang abadi kekal selamanya tuh di alam akhirat. Maka emang oi geus 100 poe. Mudah-mudahan sing dihampura dosana. Anak-anak masing saroleh-saroleha. Mang oi mah bunga ya. Atau loba nu nahlila boga minantu soleh yang rada mang soleh. Untung mang oi mah. Untung
anak untung biasa boga menantu santri ulah digalakan ih sok kawalat santri mah bener lain santri nu ngawalat nu boga ilmu nah bener sebab lamun aya jelema seueur beja jeung carita bahkan lain hanya beja jeung carita katempo ku pengalaman-pengalaman para kiai kiai baheula aya tatangga ngamusuhan ka kiai ngamusuhan ka ustad eta tatangga nu ngamusuhan ka kiai hirupna teluk jamuga bener ih daek buntung mah jadi anjing bukan hanya untung mangoi mah ditahlilan seueuran nu ngarin bahkan aya pengajian tempatna dipake ngaji lah yakin berkah lamun urang dibuka hijab ku Gusti Allah nya kos mono kupron bisa ngobrol jeung malaikat Jibril ngolon aduh aya beda akhir zamannya sehingga ada bu makanya menuli itu belasok asal-asalan heula ya Allah gupron mudah-mudahan sing tobat amin atuh nya ke gupronnya hah eta maqali inna rahmatan Jibril maqali inna rahmatan terbisa Allah luar biasa tuh bungahan almarhum bungahan aya minantu bisa ngaji anakna bari bisa ngaji ieu nu dipikiran ge urang ya yang jadi pertanyaan apakah di dalam rumah tangga orang dalam keluarga orang apakah ada anak-anak orang nunggus bisa ngaji apakah geus aya encan anak orang di keluarga orang nunggus bisa ngaji maca Quran kalian maca Quran nanu bagus nu rapi kemudian geus bisa salat tancan geus bisa rukun salat tancan geus bisa rukun wudu tancan eta nu kudu di pikiran kurang apakah ieu anak aing ke aing paeh apakah bisa nyalametkeun tah henteu apakah hanya ngajadikeun huru hara doang ke ketika aing paeh tanyakeun ka diri urang masing-masing wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim kudu rempan kudu sieun urang maot urang teu boga anak anu ngiriman Fatihah ka urang dari cing bae sieun maka anakna meh ngaraji anterkeun ke dieu ka Mang Soleh yang ngaran haji ih geus sakola teh sakola teu naon sakola ge lain ngalarang lain teu ngalarang boleh silahkan dek ka mana dek kuliah lu tapi ngaji boleh tinggalkan hartina ulah sampai anak urang teh teu bisa maca Quran aja urang paeh biraku ku anak dibacakeun bahasa Inggris coba moal meureun hah heuy dengekeun nya dipanggil amat bohong artinya sama-sama berpikir mudah-mudahan anak-anak kurang sing saroleh sing daraek ngaji bisa nyalamat kudak ke jaga di akhirat bunga urang boga anak soleh ya Allah kubur urang bakal lega urang geus di jero kubur anak urang hirup kene maca Quran eta Quran anak urang teh bacaan anak bakal ngajadi cacaang kuburan urang alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wah, itu cicing bah. Ngenahannya, menahan. Hayang teboga anak bisa maca Quran. Hayang teu, atuh kula bae belum menantu. Gila ini, sakyaki. Ya Allah, tuh bunga tiap malam Jumat eta kolot-kolot urang nembus marawat tiap pandara ratang kaimah urang nempuan anak nempuan injuk
Anakna ditempo pas gede lah anakna si ngoreng keur main game. Eta arwah-arwah kolot urang teh sedih mun kurang katempo mah bari ceurik balik manehanana. Tapi lamun eta arwah kolot-kolot urang datang ka imahanana, ternyata di imahna anak incuna raeng maca yasin, raeng maca Quran, maca waqian, maca tabarok, maca yasin, maca sholawat. Eta almarhum balik ke alam kuburna manehanana rebo ku babawaan bungaheun atoheun manehana bari ngadoakeun, ya Allah Gusti anak keturunan kami Gusti sing jalur barizkina. Karena ya saya katanya saban malam Jumat ahli kubur mulih nang umah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjir balik barabas milih balik nang kuburan pangku tangan tetangisan solewa Salli man ala Ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka didilah pentingna anak soleh. Mual bisa soleh anak kurang lamun teu dititipkeun ka tempat-tempat ahli-ahli soleh. Makanya yuk memeh jadi naon anak kurang beh bisa heula maca Quran. Apapun nanti profesinya jadi apa itu mah tergantung nasib. Rek jadi guru, rek jadi karyawan, rek jadi PNS, rek jadi bos, rek jadi DPR, rek jadi lurah, rek jadi insinyur ngising dihuyur. Tapi lamun aya dasar agama, kuat keimanan, bisa baca Quran bakal berkah. Bu, kadenge, kaharti, insya mungkin anak pengen ngajinya untuk anak doang kurang nadei tuh ibu mau sulah diomong urusan ngaji mah benernya ibu mau ngaji mah insyaallah paling rame kamu di RTJ pengajian RTJ lain sombong bener kurang ayah di wilayah RTJ ayah jurusan orang Cikupannya mah lain baju jurusan orang Cikupannya nama ya di RTJ Pasar Kemis pengajian sambil muter ayah kabeh. Ih bener tinggal naik nah bener ih mingguna aya senena aya salasana rebona kemisna jumatna sabtuna aya pengajian nya nu ngajian mah di musola Baitur Rahman bari tinggal leletikan lah biasa be bari ngobrol bari ngopi aki-aki malam rebok jadi malam Senin ayo musulah pula pilih ngaji ke mana be ketika kita sempat ketika kita ada waktu ayo luang ke ngaji ulah pula pilih ayo mau guru ayo eta doang ayo make teman tuh cocok ulah sampai kos gitu eta yang bikin perpecahan seperti eta kos gitu benar tanunya perpecahan ustad kiai jeung kita sok kadang-kadangnya gontok-gontokan pengikut mah benar ustad mah teu kumaha kadang-kadangnya jamaahna sok sih ngomong bron aya nu kitu aya lihat kabok galak aing teh di galak kergalak mah bu kulai ceramah kieu ya lamun di luar gebu-gebu ge bangsa ukuran 5 juta ya bohong jeung dulur
kata Ustaz cenah ceramah ngomongkeun duit bae kajen. Eta mah teu dihatean, eta mah hanya sebatas naon ngaranna teh intermezzo teu aya dina hate. Ceramah kula mah kadi itu ikhlas, kula mah kadi itu ceramah teu nyiaran amplop. Hei sok lagi baik goreng sangka bener ibu nya ada asap mata duitan ya. Ikhlas kula mah ceramah kadi itu kok mau bulan mulut. Alhamdulillah kalender geus dibunuh dan kami kula. Memanggil mancanaya. Doakeun lainnya sing sehat, kula masih panjang umur. Ikhlas teu nyiaran amplop jeung teu hayang amplop nu penting isi di ikhlas. Ih karena dibahas isi masyaallah. Ya Allah, ayo pokoknya mah sahabat kuyaina, sahabat ustadna, bentuk rasa mahabbah, rasa cinta orang ka ulama sebagai pewaris para nabi. Hayu ajian kurang ngaji urang, pengajian, hayu ngaji. Di itu pengajian, hayu ngaji. Di teh haji diom pengajian, hayu ngaji. Beh itu pengajian, hayu ngaji. Karak lu gitu bener-bener cinta na asli. Ieu mah lain kadang-kadang. Masya Allah. Insya Allah ibu mah hatena baru resih. Tidak ada gendut malek mek. Tidak pernah ada dusta di antara kita. Kita itu I love ulama, betul? Kita cinta ulama, kita cinta habaib, betul? Walaupun ain ayah segerintil manusia anu selalu membahas tentang nasab, bosan ngadengin aja, benar? Kita cinta para ulama, kita cinta para habaib, insya Allah orang ting nempel ke diri orang. Sebab yakin para ulama boga syafaat, para habaib jelas boga syafaat, para kiai boga syafaat. Nanti kita akan butuh dengan syafaat mereka. Setelah digelar syafaatul uzma kan masing-masing ngebogan syafaat. Guru bisa nulungan kan menjadi muridna, anak bisa nulungan kan menjadi kolotna, bahkan babaturan ge bisa nulungan ka babaturan anak ke jaga di akhirat, bakal siling tulungan orang lu ke jaga di akhirat. Maka ti ayeuna urang kudu ngahiji, kudu babarengan niatna li'ila'i kalimatillah, niat nanjeurkeun agama Allah insya Allah. Lillah ini gitu ya kan. Jam setengah itu ngomong. Di jalan gini, di jalan Kendal, cenah tekadi tuh ke Kadaon terus muter ke Jati, terus itu ke Cibodas terus. Insya Allah hanya sing sabarnya. Kedapur antosan guru urang, insya Allah. Tuh, Bu, ayo. Jadi simpulan anak karena orang hirup ieu moal lila bakal paeh teh ya. Naon sih nu bakal dibawa ku urang? Hah? Nu dibawa mah. Kami digenggeus tinggalkeun paeh mau kurang kawin deui nya mah. Benar. Ji. Kadang-kadang kuari jadi pamajikan nu selingkuh bae jeung batur. Eueuh di dieu mah di ditu di Amerika. Sarua Bu, ibu ge kasalaki urang paeh salaki kawin deui. Wah, kadang-kadang jeung urangnya nosok arean mah jeung janda. Nu kitu aya. Ayo mau lanjut mana? Dengekeun lalaki dengekeun aing lalaki pan ya. Ya Allah. Ayo. Karena orang maut teh bakal pasti yakin bakal maut. Sedangkan maut itu bukan akhir daripada segalanya, justru maut itu adalah awal dari segalanya. Nah, di alam kubur anu bakal maturan orang hanya amal orang. Amal bagus bakal menjelma, dirupakan ku Gusti Allah sosok yang indah, sosok yang bagus, sosok yang harum semerbak wangi,
sehingga orang terheran-heran, orang bertanya-tanya, sahaya maneh ku bagus-bagus teuing, sahaya maneh ku seungit-seungit teuing, sahaya maneh ku kasep-kasep teuing. Cek amal orang teh nu dirupakeun makhluk bagus, pan aing teh amal sedekah sia, pan aing teh amal ngaji teh keur waktu di dunia sapan sok ngaji malam Senin ka Ustaz Soleh tah ayeuna dijelmakeun ieu ku Gusti Allah jeung maturan sia di alam kubur. Amal soleh yang akan menemani kita di alam barzah, yakinkeun tekadkeun lantarna termasuk salah satu akidah sam'iyah. Tetapi lamun orang terbuka amal soleh, hanya amal kejelekan, hanya amal kejahatan, mabok aya di nyana, judi aya di nyana, main aya di nyana, ngajablay aya di nyana, sholat tilok, ngaji tilok, padahal ada kesempatan boga duit dipake malah jablay. Ta eta amal kagorengan bakal dirupakeun makhluk anu pikasieun, anu bakal ngabarengan, anu bakal nyiksa manehanana di alam kubur. Na'udzubillahi min. Yakin teu? Yakin. Eta mah lain cek kula hanya disampaikan ku kula, eta mah dina kitab. Aya dina kitab disampaikan ku kiai. Mudah-mudahan meh hati orang sing leuleus. Kita naik sholat sing daraik sholat. Aya di dieu Mang Soleh nu candaik sholat aya. Aya weh. Aya mudahan sing diberi hidayah ku Gusti Allah. Mahal hidayah eta nya. Dan hidayah eta moal datang ujug-ujug. Benar. Hidayah eta moal datang ujug-ujug ka urang lamun urangna cicing bae. Benar. Kudu disiar ya dihareupeun kulai aya cai naon Bu? Cai ditutupan make tatakan. Ieu lamun ieu cai di meja bae kukula teu dicokot, kira-kira lewat moal ka tikoro, asup moal kana beuteung moal. Jadi lamun ieu cai hayang lewat ka tikoro asup kana beuteung kudu kumaha? Dicakot tuh kula. Sanes dicakot, diinum bismillah. Make politik mang minum hartina ki. Iya. Siloka. Allah geus nyiapkeun ridho, Allah geus nyiapkeun surga, Allah geus nyiapkeun panghampura, Allah geus nyiapkeun hidayah. Eta teh lain jeung sasaha jeung urang yang notabene umat Islam. Tapi lamun urangna cicing bae ngajodog bae teu aya langkah, teu aya usaha, maka sampai kapanpun eta hidayah moal datang ka urang. Diajak ngaji, Bu, ieu urang ngaji malam Senin gampang sholawat di sholawatan. Lah aing mah cenah hidayah. Gitu. Atuh neuk di mana datangna hidayah, ai urang ngajedog bae. Bener. Makana seutik-seutik urang can daek salat ka jeung heula lah. Saeupeun heula urang karak daek salat maghrib. Umpama salat sandaek umpama ya. Candaek sholat geus kajian geus inu bae dikir ka dieu dikiran ngaji malam Senin padahal mah sholat candaek kajian heula geus ulah diolokan ulah mah kadang-kadang anu heubeulna teh sakadang-kadang sok ngolokan ya aya nu anyar keneh kalau diolong we itu men geus ya asal hujan gede sia kali ya ulah dikitukeun kajian geus kajian andekan candaek sholat kajian geus asal ilul kege ka kebelah lila jeung lila sugan ku berkahna maneh sok daekeun ngarengkeun pengajian, maneh sugan ku berkahna ngarengkeun maca sholawat, sugan ku berkahna sungutna lidahna mengucapkan zikir kalimah thayyibah eta ngajadi sabab turunna hidayah ka manehanana nu tadina candaek sholat jadi daek sholat. Alhamdulillah datang. Kelantaran jangjina datang akang kula geus sakibanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.